bari ngurak belut lagi kawan-kawan semuanya ya. Biasa spot ya balong nuju dipedahkan tuh. Sugan ayal yang anu ngagolernya. Sementara ya Wapin tah nuju ngorek-ngorek liang mana Wapin? Wah lumayan gede euy liang lama. Mana geus menang, Pin? Mana? Oh iya. Aya hasilnya kala sekedap kurang video. Hasil pertama iya ya strike lumayan rada letiknya. Tapi alhamdulillah menang lah segitu ge. Ayo orang lanjut deh kau Apin. Sugan strike aya nu rada gede. Itu Kang Disya tuh nuju nyirip lauk, urang lalajo nu nyirip lah. Bari ngantosan ieu nya. Bari ngantosan Waapin strike. Ya, kita lanjut lagi Waapin. Ayo Pin. Aya. Oh, halus Ade ieu mah. Oh, langsung diceplok. Karena heula aduh. Yang kerennya begitu. Tarik Pin. Pin. Jangan sampai lolos, Pin. Alah, anjir. Eta mah gede pisan. Geus lah. Mohon maaf ya kawan-kawan, ieu strike-na kurang sempurna jadi ka dieu tah murus-murus tuluy. Ampun aing mah. Keun bae lain milik urang ngutak kitu ge. Nah, ait. Padahal mungkus saya ditewak mah euy tadi. Ayo lanjut deui lah bola dia. Tuh Kang Disa nuju ngangkat sirip. Tuh laukna. Kade deui. Ada labuh. Kala. Ieu balongna nuju di saatan tuh. Bade di ieu nya dibedahkeun, moal dibedahkeun diala laukna salit. Tuh. Lanjutin kembali dia. Lanjut deui Waapin menemukan lubang ya. Ayo Pin. Luhur euy. Ieu mah kudu diturunan. Balongna jero urang. Sementara kita menggunakan umpan iya berengit gapi nya tuh. Gapi. Aya Orang kapalih dia milarian ya. Itu. Lumayan. Ini ke kamera tinggi tuh tadi. Pas keur ieu na.